Mang Rizal sok kanjang kaciyati ayat ciyati maka hayu urang jajal sakali deui siap haraya ieu jelema teh haraya hunyar aya anu sila aya anu enco ngeri tueur ngeri cangkeng nu gede hutang lengkap aman pas keliling kaya sebenarnya. Ya Allah mudah-mudahan eta nu gede hutang sing enggal gerak dilunaskeun amin. Ditarik amuna berarti eta nu gede tanaga tanah sih gede tanaga. Siap sekali deui jawab salamna Beung. Dalam semua kompak siap, nu tarik siap. Sok sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di Imah Ceiro mengajawab salam didoakeun mudah-mudahan sing bisa ngalaksanakeun haji jeung umroh. Haji Sulam di Imah Cenunung aya Cenunung aya mana Cenunung teh di mana buang Haji Sulam di Imah Cenunung ngajawab salam didoakeun mudah-mudahan sing dihilangkeun dina rasa kabingung. Aya nu keur bingung aya nu keur boga masalah aya awas ku ngajan urang keur boga masalah boga kabingung nalika keur ngaji mah urang teh ulah sampe nembongkeun rasa kabingung tapi keur ngaji mah urang teh kudu loba sedekah mangga loba seuri. Bu, si ibu ngaji loba seuri sakebatullah kunaon cenah suseureun baina itu lucu mah. Keur ngaji mah kudu loba sedekah sudah sedekahna sudah sabaraha aya nu 2000 kayaknya ngespeunnya punya ngadan sedekah 2000 ngadan sedekah goceng mudah-mudahan sing jadi pahala anu berlipat ganda betul karena percuma sedekah gede-gede ari teu ikhlas mahnya si ibu nyiapkeun artos di tasna nu hiji 100.000 nu hiji 2.000 kaasupkeun kalah nu 100.000 atuh mikiran saminggunya karena salah ngasupkeun kana korok lebih baik sedekah 2.000 tapi ikhlas ridho eta anu ngajadikeun amal urang king jaga di poe kiamat amin ya Allah ya rabbal Haji Sulam di Imah Mang Yaya anu ngajawab salam didoakeun mudah-mudahan sing boga minantu orang kaya. Bahasa utamanya hayang boga minantu orang kaya. Awas tapi nabu boga minantu teh ulah ukur kayak nawungkulnya. Percuma ari teh ibadah mah betul. Tapi kudu kasaha cenah burung boga minantu teh di dieu aya pesantren. Aya nu pesantren aya tumah kanu santri karena insya Allah boga minantu ka santri mah barokah ngeunah boga minantu ka santri sebab santri mah lamun mitohana korek di rupiah mitohana si ibu santri mah buduk awas aya di dino sakaranan santri buduk loba cenah biasana santri mah buduk awas ulah sok aranan santri buduknya karena tinggal itu Pak Ustad anu calik dia yang pemimpin majlis taklim kasep teh ayeuna baheula mah keur masantren mah pernah ngalaman kata ibu teh tong panati ka santri karena santri mah buduk-buduk ge barok hanya barok ibu tanya ibu barok gimana ya buduk mah barok astagfirullah ya bener sampai dimulai ngaji tehnya geus aya buduk barok Bu Bu ya ieu meja teh sakieu mah leganya iya syukur ye aya cai heran
cai putih teh mangrupikeun cai anu paling murah murni murahnya. Tapi nu ceramah mah nya makin dilama sok makin betul kan teh. Makanya supaya ngilangkan rasa tunduk teu aya deui obatna, lamun obat cenghar teh dibakar kopi gudeg, betul. Ibu geus meunang kopina. Sarua di dieu kopi di manakah kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Kalau keras sedang bikin kopi gede. Siap kok mulai. Wal tunduk, wal ngantuk, wal ngomong. Ini kita ngomong. Bismillah, alhamdulillah,